Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Pangajaran ke-7, miara barang jeung mikanyaah sasatoan katut tatangkalan. Sebelum belajar, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bukunya halaman 111. Api kana papakean. Urang kudu api kana pakean, baju kalotor kudu gancang diseuseuh. Baju kotor ngadatangkeun panyakit. Sabada diseuseuh terus dipoekeun. Dipoe nepi ka garing. Sabada dipoe terus diistrika. Sangkan rapi tur pantes dipakena. Baju bersih tur rapih ditendeuna dina lomari. Apik dalam berpakaian. Kita harus apik dalam berpakaian. Baju yang kotor harus segera dicuci. Baju kotor mendatangkan penyakit. Setelah dicuci, lalu dijemur sampai kering. Setelah dijemur, lalu disetrika supaya rapi dan pantas dipakainya. Baju bersih dan rapi ditaruhnya di lemari. Baca masing taliti, tuluy lengkepan kalimah di handap. Nomor 1. Baju kalotor kudu gancang diseuseuh. 2. Baju kotor ngadatangkeun panyakit. 3. Sabada diseuseuh, baju kudu setelah dicuci, baju harus segera dipoekeun atau dijemur. Sangkan rapi, baju kudu supaya rapi, baju harus diistrika atau disetrika. Baju bersih tur rapih ditendeuna dina. Baju bersih dan rapih ditaruhnya di lomari. Ditulis ya di buku paketnya. Selanjutnya, lengkepan ieu karangan dumasar kana gambar. Lengkapi karangan sesuai dengan gambar. Ada di halaman 112 ya. Itu ada gambar anak sedang melihara kelinci. Titik-titik nyaah kana sasatoan. Siapa namanya? Ya, Dani. Dani ngukut kalenci atau kelinci, rupana lindeuk atau jinak. Unggal poe titik-titik Dani teu ka sakola. Setiap hari apa tidak ke sekolah? Ya, Minggu. Titik-titik ngajak. Dani ngajak kalenci kukutana ulin di buruan. Kalenci Dani laluncatan di buruan di halaman ya. Tapi tara jauh kalenci. Ya, kalenci Dani lindeuk ditulis ya di buku paketnya. Sekarang gambar berikutnya. Nina resep kana kembang. Kekembangan nu dipetik di buruan atau di halaman ya. Disusun dina pot kembang. Pot kembang nu dieusian pinuh ku rupa-rupa kembang. Diteundeun luhureun meja. Rohangan nu kekembangan katingalina endah tur asri. Ya, terima kasih banyak telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.